warahmatullahi wabarakatuh. Arurang ti kelompok opat bade nampilkeun drama anu judulna Kaulinan Barudak. Hari Minggu anjok, barudak desa Arulin. Nya tos hari Minggu deui bae. Nuhun orang boga ide mumpung aing hari Minggu suang amangannya tapi amanganna main naonnya. Main congklak yuk. Pas pisan main congklak we. Ayo. Henteu lila Silpi anjok, datang nyamperkeun. Kurang bawa dahareunnya. Nuhun pisan mane repot-repot mau ka dahareun. Nya teu naon sok atuh biarnan. Enak pisan euy. Menireunya. Bari maranehna dahar, Reni datang nyamperkeun. Oh iya nah atuh lintek lah ngajak-ngajak. Hayu atuh Reni dia. Silang kasal bae hayu. Hayu Reni milu amangan ka sawah Mung cara aja. daripada di dieu sorangan. Mun atuh. Tiba-tiba si Reni teh cicing bae, terus si Prisa teh ngajak si Reni milu ameng di sawah. Ya urang. Hayu Reni atuh hayu. Tiba-tiba si Reni teh labuh ka sawah, terus barudak teh seserian. Labut. Ini kunaon ti tadi cicing bae. Naon. Minum lah tuh. Pirda. Babaturan naon. Hayu atuh ulin. Ulin ka mana milu atuh? Biasa na mana tara milu. Ya atuh dah yang milu. Nya atuh sok age ulin. Naon lah kulinan. Suang main orang-orang bae kumaha? Sok atuh tapi urang kakurangan jalma. Si Mia teh nempo si Pirda, Silpi, Reni. Barudak ka daria, pas pisan maraneh ka dieu hayu tuh suang main orang-orangan. Hayu bae atuh. Keisukan lamun ek ameng deui ajakan urangnya. Akhirna teh Reni mulai resep jeung mulai ulin kaulinan barudak.